kena ngaran konser tarot ya di dia ya mun teu salah kira aku tukang ojek ngabobodo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tamu, kada sok kalebet. Aya peryogi naon aka dieu? Aya wartosna we, ieu hoyong nikah deui ieu tadi. Sugan biasa pada we ningalna medsos gitu. Aya nami konser tarot gitu. Oh, janten dongkap ka dieu teh hoyong muka kartu gitu. Nuhun, sugan we aya ngajodoh ka dieu. Heug atuh ari kitu mah sok ulah loba basa-basi cuang buka wae kartuna sugan jeung sugan aya jodona. Sing samemeh dibuka cuang jampean heula kartuna nya. Sok ayeuna ku didinya cokot ieu kartu 3 kartu buka we langsung Hiji kartu? Hiji buka. Buka. Hari nempo dina kartuna mah ieu teh da awewe teh geulis euy. Kan maneh sing nalipak beungeut atuh da kira aku awewe geulis kieu hayang jadi jodoh maneh mah da samoal mungkin atuh anjing. Samoal mungkin atuh anjing. Awewe teh aduh. Moal mungkin lah. Moal mungkin. Palbahdinya nama urang narimakan ulah make anjing atuh goblok. Nah, maneh mah ngegas. Ulah bari make goblok atuh monyet ieu deuleu kartuna geura ieu. Sia anjing pananyaan kieu patut ngomong gari hal teu parebut tayang teuing aing ka dieu. Oh, jadi maneh jauh-jauh datang ka dieu teh hanya hayang dibuka kartu. Aing geus kanya anak kieu ari kumaha sih? Aing malin hanya ka tina kartu, ngeun aing mah eta pananyaan naon nu kararieu? Jawaban teu patut aing mah salah pananyaan mun goblok gitu. Si anjing ada.